Bismillahirrahmanirrahim. As-saumu ari ieu eta bab puasa. Ya waladi he anak kuring ro'aina ningali urang sadaya katsiron barina loba minan nasi ti manusa fi syahri ramadana dina bulan Ramadan la yakuluna teu dalahar ieu nas wala yashrabuna jeung teu ngarinum ieu nas mayat rukuna balikta ninggalkeun ieu nas zalika kana eta aklu jeung syirbu kana ieu yakulun jeung yashrabun jami'an nahari dina sakabeh beurang fatarkul akli maka ari ninggalkeun dahar wasyurbi jeung nginum jami'an nahari dina sakabeh beurang eta yusamma dingaranan ieu tarkul akli wasyurbi jami'an nahar as-sauma kana puasa. Pasaumu maka ari puasa eta huwa ari ieu saum al-imsaku eta ngeker nahan anil akli tina dahar wasyurbi jeung tina nginum wa jami'il muftirati jeung tina sakabeh pirang-pirang anu ngabatalkeun jami'an nahari dina sakabeh beurang biniyati thalabir ridhoillah biniyati thalabir ridhoi kalawan niat nyuprih karidoan minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Hukmu saumi ramadana ari ieu eta hukum puasa di bulan Ramadan. Yajibu wajib naon saumu syahri ramadana puasa di bulan Ramadan bi arba'ati syurutin kalawan 4 pirang-pirang syarat. Al-islamu kahiji al-islamu ari nu kahijina eta al-islamu Islam fala yajibu maka henteu wajib naon as-saumu puasa alal kafiri ka jalma anu kafir. Kaduana al-bulugu ari nu kaduana eta al-bulugu baleg fala yajibu mangka teu wajib naon as-saumu puasa alas sobi ka budak leutik illa annahu kajaba sanyana ieu si sobi eta yu'maru diparentah we ieu si sobi bisaumi kana puasa idza qadara di mana-mana kaduga ieu si sobi alaihi kana eta saum tamrinan kalawan jadi pembelajaran kalawan jadi belajar lahu pikeun eta si sobi al-aqlu ari nu katiluna eta berakal fala yajibu maka teu wajib itu saum alal majnuni ka anu gelo awil mugma alaih atawa kanu disakalorkeun al-mugma nu disakalorkeun saha alaihi ieu al-qudratu ari kaopatna eta kaduga ala saumi kana puasa fala yajibu maka teu wajib ieu saum alal ajizi ka jalma anu apes li ajlil marodi karena arah-arah gering awil kibari atawa geus kolot tos sepuh. Nah, eta syarat wajib puasa. Ma'rifatu syahri Ramadan ari ieu eta nganyahokeun bulan Ramadan. Yurapu dikanyahokeun naon syahru Ramadana bulan Ramadan kahiji biru iyatil hilali kuningalina hilal tanggal ay awali syahri Ramadan tegasna mimiti bulan Ramadan. Kaduana bi ikmali Sya'ban ku sampurna bulan Sya'ban salasina tegasna 30 poe naonana yauman poena
Salasina tegesna 30 naonana yauman poena. Wa yurafu jeung dikanyahokeun itu saum aidon deui bil hisabil qat'i kalawan perhitungan anu pasti ay al yaqini tegesna nu bangsa yakin. Paraidu saumi ari ieu eta pirang-pirang kaparduan puasa ay arkanu tegesna pirang-pirang rukun saum. Wa arkanu saumi jeung ari pirang-pirang rukun saum eta syai'ani dua perkara. Aya dua rukunna an-niyatu. Ari nu kahijina eta niat. Patanwi maka nganiatan. Anjeun biqalbika ku hate anjeun kulalailatin dina saban-saban peuting. Annaka kana sanyana anjeun eta tasumu puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Al-imsaku ari nu kaduana eta ngeker nahan anil akli tina dahar wasyurbi jeung tina nginum wal jima'i jeung tina jima wa jami'i muftirati jeung tina sakabeh pirang-pirang anu ngabatalkeun kana puasa. Min tulu'il fajri ti mimiti bijil fajar ila gurubi syamsi nepi ka surup panon poe. Sunanus saumi ari ieu eta pirang-pirang pasunatan puasa. Wa yusannu jeung disunnahkeun pisaumi dina puasa naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Tajilul fitri tegesna kahiji gagancangan buka. Patafturu maka buka anjeun ba'da guru bisyamsi dina sabada surup panon poe mubasyaratan barina ngantelan berarti maksudna gagancangan barina ngantelan langsung. Kaduana takhiru sahuri ngakhirkeun sahur. Patakulu maka dahar anjeun masalan umpamana nahwa saat tisalisati wan nisfi dina saumpama jam 3:30 jati jam 3 leuwih 30 menit sobahan dina isuk-isuk dina waktu subuh. Katiluna hibzul lisani ngajaga lisan anil kadzibi tina bohong wal ghibati jeung tina ngupat wa nahwihima jeung saumpamana kadzib jeung ghibah. Muftiratus saumi ari ieu eta pirang-pirang anu ngabatalkeun kana puasa mubtilatuhu tegesna pirang-pirang nu ngabatalkeun eta saum. Al asya'u ari pirang-pirang perkara allati anu tubtiru anu matak ngabatalkeun as-ilati as-shaima kajalma nu puasa eta samaniyatun aya 8. Dukhulu syai'in tegesna hiji asupna hiji perkara ila jaufi kana lingliangan bil akli kusabab dahar au goirihi atawa lianti akli amdan barina ngahaja. Fala yabturu maka henteu batal na saha as-shaimu jalma nu puasa iza akala di mana-mana dahar ieu si shaim syai'an kana hiji perkara nasian bari anu poho. Kaduana ta'ammudul qai'i ngahaja utah. Katiluna al-jima'u jima, kaopat al-istimna'u istimna.
nyuprih ngaluarkeun cai mani. Kalimana al haidu haid kagenep an nifasu nifas katujuh al jununu gelo kadalapan ar-riddatu murtad. As-saumul masnunu ari ieu eta puasa nu disunnahkeun. Wa yusanu jeung disunnahkeun naon aya sumayen puasa saha asyakhsu hiji jalma yaumal isnaini dina poe Senen wal khamisi jeung dina poe Kemis mingkuli usbu'in tina saban-saban saminggu tina setiap minggu. Kadua wa yauma arfata jeung puasa dina poean Arfah wa huwa jeung ari ieu yaumu Arfah eta atasiu tanggal 8 min Dzulhijjati tina bulan Dzulhijjah. Katilu wa yauma Asyura jeung puasa dina poean Asyura wa huwa jeung ari ieu yaumu Asyura teh al asyiru eta tanggal ka-10 minal Muharrami tina bulan Muharram. Kaopat wasit tata ayamin jeung puasa dina genep pirang-pirang poe min Syawalin tina bulan Syawal. Al ayyamu allati yahrumu fiha as-saumu. Al ayyamu ari pirang-pirang poe allati anu yahrumu anu haram fiha dina ieu lati naon as-saumu puasa. Hiji Idul Fitri eta Idul Fitri. Kadua Idul Adha poean Idul Adha. Katiluna ayyamut tasyriki pirang-pirang poean tasyrik wahia jeung ari ieu ayyamut tasyrik ayyamul hadi asyara eta pirang-pirang poean tanggal ka-11 wasani asyara jeung tanggal 12 wasalisa asyara jeung tanggal 13 min Dzulhijjati tina bulan Dzulhijjah. Ibahatul fitri ari ieu eta meunangna buka aya nu dimeunangkeun buka ketika puasa. Yubahu dimeunangkeun naon al fitru buka kahiji lil maridi karena gering, kadua lil musafiri karena musafir keur iinditan saparon kalawan sapar lumaku tawilan anu jauh. Katiluna li syaikhil kabir pikeun aki-aki anu geus kolot al ajizi anu apes anis saumi tina puasa. Kaopat lil hamili pikeun anu hamil anu ngandung. Kalimana lil murdi'i pikeun anu nyusuan. Amal maridu anapun ari nu gering wal musafiru jeung anu musafir keur sapar keur lumaku wal hamilu jeung anu ngandung wal murdi'u jeung anu nyusuan payajibu tah eta wajib alaihim ka anu kabeh marid musafir hamil murdi naon al qada'u qada. Wa amma syaikhul kabiru jeung anapun ari aki-aki anu kolot wal maridu jeung anu gering allazi anu la yurja anu teu bisa diarep-arep naon buruhu cageurna ieu lazi fatajibu maka eta wajib alaihima ka ieu syaikhul kabir jeung marid naon al fidyatu fidyah dunal qada'i henteu wajib qada. Wa fidyatu jeung ari ngaran fidyah teh eta ayyukhrija yen ngaluarkeun si jalma angkulli yaumin tina saban-saban poe teu puasana maksudna mah muda urzin kana samud beas. Wa muddu jeung ari samud ibaratun eta teh bahasa hiji ibarat an khamsimiatin wa sab'ati wa arba'ina kiroman illa sumuna kiromin
tina 547 gram dikurangi ila sumuna kiromin dikurangi 8 gram. Eta ukuran samud ngan biasa sok genep on we nya. Hukmuman ari eta hukumna jalmi afsada anu ngarusak ieu eman saumahu kana puasana ieu si eman bil jima'i ku jima. Waman jeung sajalma watia anu wati jima ieu si eman naharo Ramadana dina beurang bulan Ramadan. Amidan barina anu ngahaja wajaba tah wajib alaihi ka eman naon al-qada'u qada. Al-kafaratu kaduana kifarat. Wahia jeung ari tu kafarat teh itsku raqabatin eta ngamerdekakeun abid mukminatin anu mukmin. Failam yajid tuluy lamun teu manggihan si eman si jalma ha ka raqabah mukminah kama seperti perkara pi Indonesia nu tetep aya di Indonesia. Asyamu sitina maka puasa dina 60 naonana yauman poena mutatabi'atan barina anu tuluy-tuluy goiro yaumil qada'i salianti poean qada. Failam yastati maka lamun teu kaduga ieu si eman atau ama tah mere dahar si eman sitina ka 60 naonana miskinan jalma miskina kula miskin kasaban-saban miskina muda urzin kana samud tina beas. Hikmatus saumi ari ieu eta hikmah puasa. Innal jihazal hadmiya sanyana alat pencernaan kal jihazil asobi eta seperti alat saraf gitunya. Bangsa saraf yusibu ngeunaan hu kana eta jihazal hadmi naon at-ta'abu capek. Idashtagola di mana-mana katungkul itu jihazal hadmi tulal laili dina salila peuting wan nahari jeung beurang. Palidzalika maka karena kitu karena ta'ab yahtaju mika butuh itu jihazal hadmi ilar rohati kana istirahat muddatan dina sawaktu. Yastarji'u narima ngabalikeun ieu piha dina eta rohah si jalma. Yastarji'u nyuprih ngabalikeun si jalma fiha dina eta muddah kuwatahu kana kakuatanana si jalma. Walau taroknahu yastagilu biduni rohatin jeung lamun teu ama ninggalkeun urang sarerea hu kana eta saom yastagilu narima katungkul si jalma biduni rohatin kalawan teu istirahat. La asoba tah yakin ngeunaan we hu ka si jalma naon ad-dararul azimu madorot anu gede. Wa qad arrabna jeung nyata apa urang sarerea annana kana sanyana urang sadaya atolna eta ngalilakeun manjangkeun urang sadaya al madrasata ka madrasah yauman kula usbu'in. Atolna meureun ngaistirahatkeun urang sadaya al madrasata.
Wa qad arrabna jeung nyata apa urang sadaya annana kana sanyana urang sadaya atolna eta ngaliburkeun istirahat ngaliburkeun urang sadaya al madrasata ka madrasah ka sakola yauman kana hiji poe kula usbu'i dina setiap saminggu. Laisa henteu itu atolnal madrasah illa li ajli irohatil aqli eta kajaba pikeun arah-arah ngaistirahatkeunana akal lihaza kana ieu irohatil aqli amaro tos marentah na ka urang sadaya saha Allah Gusti Allah annasuma kana yen puasa urang sadaya syahron dina sabulan. Oh lihaza karena ieu gitunya supaya istirahat berarti ieu mah rohah istirahat amaro marentahna ka urang sadaya saha Allah Gusti Allah annasuma kana yen puasa urang sadaya syahron dina sabulan kamilan anu sampurna li ajli irohati jihazil hadmiyi karena arah-arah ngaistirahatkeun alat pencernaan. Waqad qarara jeung nyata tos netepkeun saha atibau pirang-pirang dokter annal maidata baitud da'i sanyana maidah nya tempat lambung tempat pencernaan kadut mun bahasa Sundana mah baitud da'i eta teh imahna panyakit wal himyata ra'sud dawa'i wal himyata jeung ari ngareureuhkeun eta ra'sud dawa'i pokokna pirang-pirang ubar. Nah adib kudu ngaidopatkeun anjeun ila zalika kana itu anu kabeh annana kana sanyana urang sadaya naripu eta nyaho urang sadaya bilju'i kana lapar miqdaro ni'matihi kana ukuran nikmat Allah taala alaina ka urang sadaya wa nudriku jeung manggihan urang sadaya alama fuqara'i kana pirang-pirang kanyeri jalma nu falakir allazina tegasna jalma yamassu anu ngeunaan hum kalazina naon alju'u lapar kulla yaumin dina saban-saban poe tulas sanati dina salila sataun panatipu maka welas nyaah urang sadaya alaihim ka itu si fuqara wa nusaidu jeung nulungan urang sadaya hum ka fuqara bi zakati kumasihan zakat wa bihadza ku ieu jeung ku ieu i'tauz zakat ya tarahamu silih mikanyaah saha annasu jalma-jalma fuqarauhum tegasna mah pirang-pirang pakirna ieu annas wa agniauhum jeung pirang-pirang anu beungharna ieu annas.